Kadatangan barudak anu karek mulang PKL-an ngahaja jauh-jauh jarajan ke warung abi. Hayo, FYP nepi mana yeuh makroni basahna. Tiap aya nu jajan orang jauh pasti we cenah apal nate tina tok-tok. Kunaon nya warga tok-tok mah beuki jarajan apa kumaha sih? Setiap aya nu pirar-pirar teh pasti di daratangan. Pirar. Ya Allah, naon sih meneh poho pirar. Pokona mah eta we lah meneh hese ngucapkeun ge. Coba da kumaha rek teu kabaritaeun meureunanya. Yakin ieu maraneh oge teu kabita ku makroni basahna. Hayu atuh nu kabita geura cobaan jarajan. Tah jadi ieu teh barudakna aya tiluan sarua tiluanana jarajan makroni basah. Terus oge di dieu teh jarajan popes saperti biasa we lamun aya nu jajan popes teh pasti diplastikan heula. Soalna warung abi mah can boga kapsil. Doakeun we nya barudak sugan we atuh kapayuna mah bisa kabeuli kapsil. Marah lamun aya nu jajan popes orang jauh teh teu kudu ribet-ribet diplastikan. Tah ieu pesanan makroni basahna beres, lanjut di dieu teh abi nyeun pesanan pisang kejuna. Sarua pisang kejuna ge pesan 3 porsi. Terus kamari teh anu komen cenah teh ngajual pisang kejuna sabaraha saporsina. Jadi saporsina teh nganukur 5.000 nya. Coba menurut maraneh kamahalan teu nya ngajual pisang keju saporsina 5.000. Soalna rika ngaranan jualan di lembur mah sok aya keneh we anu nyebut mahal. Tah ieu caritana pesanan makronina beres terus pisang kejuna oge beres. Tah ieu teh sore-sore nya terus pas sore ieu teh selain aya barudak tiluan ieu. Di dieu oge si Eneng jeung mamahna anu unggal sore teh sok ngahaja jajan ka warung abi. Pokona mah hatur nuhun pisan nya kasadayana. Terus oge nuhun pisan ka si Eneng jeung ka si Mama anu unggal sore teh sok ngahaja jajan padahal ti rumahna ka warung abi teh lumayan jauh.